Nu mana ari kahirupan akhirat eta parantos digambarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngagambarkeun kahirupan akhirat dawuh Kanjeng Nabi fiha mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotoro ala qalbi bashar. Bo, aya jalma nu nyiptakeun kangeunahan gitu nya. Nyipta-nyipta ngeunahna akhirat. Contoh geus nyiptakeun teu ngeunahna dahar buah kalayar. Ya? Meureun nya. Itu geus nyipta-nyipta henteu duh enak teuing ke di akhirat mun urang ngamambuah kalayar kitu meureun ngeunahna. Kitu meureun nikmatna. Teu aya anu bisa kagambar kanikmatanana. Da dawuh Kanjeng Nabi kitu nu pihartosanana kieu fiha ari di lebet surga ma aya perkara la ainun ro'at anu can pernah ditingali ku panon. Ya Bu, si kira-kira ayeuna naon pernah nu di alam dunya teu pernah katingali ku panon. Insyaallah di alam dunya mah sagala katingal burber di alam dunya mah. Nya. Sagala katingali, sagala ditingali tapi engke di akhirat mah teu kitu. Ya. Wala udunun samiat. Sareng aya perkara anu can pernah dipireng ku cepil. Ya, naon? Nu can pernah dipireng ku cepil. Rayuan maut bidadari misalnya. Bisi ieu mangke. Naon pokona mangke wela buktosna di akhirat jaga di surga. Jeung aya perkara wala khotoro ala qalbil bashar, ala qalbi bashar. Sareng aya perkara anu teu pernah terlintas di hatena manusia. Kira-kira urang ayeuna dikerdiuk di dieu ngeretegkeun naon dah. Tuh ya. Keur calik di dieu ngeretegkeun. Hiji mah masak naon, mun pameget mah da tadi di utak-atik tadi, diungkit-ungkit rayuan bida ngalamun mun pamajikan uing datang ti dieu ngarayu kumaha. Erek kok. Itu baeud. Nah, baeud. Ja, gitu. Enak ya. Ari hakikatna kanikmatan dunia dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Jadi ngabandingkeun nikmat dunia, ngabandingkeun nikmat akhirat urang tingali. Dawuh Allah imah bukti ti Gusti Allah sangkan urang kabita ku kahirupan akhirat. Dawuh Allah, kul mata dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Nah, ya Allah teh kitu nu pihartoseunana la Allah wallahu a'lam. Kul geura carioskeun ku anjeun. Allah miarang nyarios ka Nabi Muhammad naon anu dicarioskeunana mata dunya ari kasenangan dunya eta qalilun sakedeung saeutik sakedik sajorelat sok eta sanel di mana eta nya di Lok Salasa ari kanikmatan dunia eta ukur sanel
Ukur saenel. Ciri ukur saenel urang tingali. Paling banter nu sering ku urang komo abdi sering nyarios ari nikmatna tuang daging hayam di mana? Nalika masih kene dina cangkem. Lepas dina cangkem murag atanapi kalebetkeun sudah. Tuh kan? Ya, sakitu eta nikmatna ngeunahan daging hayam di alam dunya teh. Ya. Wal akhiratu sareng ari kanikmatan akhirat eta khairun leuwih alus leuwih hade tinimbang kahirupan kanikmatan dunia liman pikeun jalma ittaqo anu takwa eta jalma. Engke jaga nya ari di alam dunia mah enggon kasab. Orang teu enggon kasab. Nah naon oge kudu diusahakeun. Hayang dahar kudu usaha henteu. Dimimiti neangan beasna. Nya atawa neangan jang meuli beasna. Terus kahandap sampekeun ka jadi sangu lamun ku urang diitung sabaraha kasab urang. Nya matak tuh. Keur masa menel saeutik nikmatna loba kasabna loba kacapena. Nya. Didolim teu? Didolim urang teh komo nya. Bisi mah punten nya, Pak. Boga salaki terewel. Aya nu rewel salaki. Asin samenel wae oge nyebutkeun lain kurang asin nyebutkeun teh sugan cai laut teh bahe kada kitu. Nya didolim urang teh keur macape. Disebutkeun kitu tapi engke di akhirat mah walatud lamuna fatila. Sareng moal didolim maranehna tawa. Ya jalma-jalma nu takwa tadi moal didolim ku Gusti Allah fatilan sok sanajan samenel oge. Oh, dabungan tadi menel cenah. Itu. Sanel oge moal didolim ku Gusti Allah. Naon anu jadi hak jalma takwa bakal dipaparinkeun ku Gusti Allah moal disumput salindung.